Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Ayeuna urang kocapkeun Darman jeung Idon. Harita teh nincak ka tengah peuting, manehanana geus nepi kana dijugjug kaleuweung anu dipake ngahuma ku bapana. Barang jol kadinya, karasana sepi pisan. Biasa nama di saung ranggon teh sok kaciri cahya damar cempor. Tapi harita mah poek teu kaciri naon-naon. Pok Darman teh bari jeung neuteup saung ranggon anu diendongan ku indung bapana oge adikna. Aneh pisan. Naha kamarana ari bapa jeung emak, naha talibra kitu. Tapi biasa nama da sok nyenget damar atuh. Kaciri cahya cempor. Tapi ayeuna mah paroek ieu. Moal kitu, mulang ka lembur mah pasaring singan jalan. Kitu cek Darman. Bari jeung terus leumpang ngadeuketan ka saung ranggon. Barang Darman keur leumpang ngadeuketan ka saung ranggon bapaan. Keur kitu gajleng aya anjing leuweung ka hareupeun Darman. Atuh Darman jeung Idon teh ngejar. Kira-kira 10 meter. Eta anjing leuweung atawa ajag teh ngalieu ka Darman jeung ka Idon. Jiga anu mere tanggara. Gajleng pelepat. Luluncatan dina sela-sela tatangkalan anu keur meujeuhna harieu. Sok sanaja dina kaayaan peuting, kaciri, rigigna jirim anu nembongan ka manehanan. Darman harita teh panasaran, terus nuturkeun eta anjing leuweung. Barang serog kapipireun saung ranggon, kolepat eta ajag teh ngiles teuing ka manaleosna. Darman teu malire deui kana anjing leuweung. Sabab dina hatena ngarasa heran, nempo kaayaan saung ranggon nu jadi bapakna dina kaayaan sepi. Darman ngahuleng harita teh, nempoan kaayaan di dinya. Jukut-jukut rebah, tangkal kai loba nu bubuk, malah mah katembong. Aya dangdaunan anu parerang jiga kahembos ku seuneu. Kamarana bapa jeung emak teh aing jadi panasaran ieu mah yeuh naon anu geus kajadian di dieu. Kitu cek Darman bari alak ilik kana tangkal saliara anu rebah jiga anu digulai ku banteng. Terus Darman teh ngalieu ka tukangeun rungkun. Katempo aya hiji wujud keur ngudupruk kana taneuh. Darman panasaran gajleng di deuketan. Pas disidik-sidik eces tur jentre tetela eta teh layon bapana. Gebeg Darman teh ngarenjag, gap dicabak bari jeung ngagoa. Bapak, naon anu geus kajadian ieu, Pak? Pak, ieu abdi Darman, Pak. Kitu ceuk Darman, bari jeung ngagorowo. Idon harita teh ngarenjag satakar kebek, ngadenge gorowokna Darman. Sajorelat, Idon ogenan ngadeuketan, terus melong kana eta layon. Yen eta teh layon bikanta. Berak Idon ge diuk, sideku gigireun layon bikanta. Nah haning bisa kieu ieu teh? Saha ieu anu ngajadikeun kieu? Telenges biadab ka bina-bina. Ceuk Idon harita teh merekatkeun leungeunna. Bari jeung sarua ngagugulung layon bikanta. Idon ngarasa sedih jeung nalangsa nempo bikanta kaayaanana semututu. Bapak, kunaon bapak teh atuh? Di mana emak, Pak? Jeung si Nyai? Nah geuning arweuh di sau. Aya naon ieu teh panu geus kajadian? Saha nu mateni bapak? Kitu ceuk Darman, bari nyangkeh layon bapana. Ngadenge Darman nyarita kitu, Idon kakara sadar. Kabebene anu nempel dina hate, kakabogoh anu teu oleh dipisono, ayeuna eueuh di dinya. Aduh, Nyai, Pacih, ya akang Nyai. Nah ka mana atuh? Kitu ceuk Idon, bari tatanggahan jeung alak ilik kasabudeureun eta tempat. Don, geus ayeuna layon bapa urang bawa wae ka lembur. Najan jauh urang dipulasara wae di ditu. Sakumaha mistina? Ieu layon bapa teh urang gotong wae kuduaan. Terus ka mana atuh mah Iwin ye? Ajeng si Nyai ka mana man? Teuing atuh. Nyangke urang minta bantuan wae ka tua kampung.
Kerneangan sinyai jeung emak mah. Ayeuna mah urang hiji-hiji wae, urang mawa layon bapa ka lemur. Kitu cenah cek Darman. Gap layon Wikanta teh harita digotong kuduaan, kabeneran pisan, di saung aya sarung. Harita layon Wikanta diasupkeun kana sarung, terus digotong, make kai kira-kira segede bitis. Darman ngarakacak hatena, nyeri anu taya papadana, patepung jeung bapakna anu geus ngababatang jadi layon. Idon ge sarua, manehanana ngarasa bingung jeung melang sumureang, inget kanu jadi kabogohna nyaeta Oci. Teuing kumaha nasibna. Nempo kayaan Wikanta nu jadi bapana anu geus palastra, geus kabayangkeun ku Idon. Kumaha lamun anu jadi kabogohna oge sarua nasibna jeung Wikanta. Tapi Idon sok sanajan dibarengan ku hati anu lenyapan, terus wae leumpang mapai panjangna peuting bari jeung ngagotong layon Wikanta nuju ka lemur Campaka. Darman jeung Idon anu ngagotong layon Wikanta tepi ka lemur Campaka kira-kira jam 12 beurang. Beja tatalepa ti jalma ka jalma anu nganyahoankeun tas ti kebon oge tas ti sawah. Anu satuluy nama beja teh sumebar ka sakuliah lemur Campaka yen Wikanta teh geus tilar dunya. Marna salaku tua kampung harita kabejaan ku tatanggana. Tua kampung ngarasa reuwas oge ngarasa panasaran hayang ngayakinkeun bener henteuna yen Wikanta teh geus tilar dunya. Gancang harita teh rurusuhan ini ti imahna nuju ka imah Wikanta. Kasampak teh di imah Wikanta geus loba jalma ngarariung, barang nempe tua kampung datang, jalma nyingrai, mere jalan ka tua kampung. Astagfirullahaladzim. Ujang, aya naon ieu teh? Nah habat bisa jadi kieu? Kitu cenah cek tua kampung, bari ngadeuketan kana layon Wikanta. Ari Darman ditanya kitu ngarakat sakatena, pok ngajawab pananya tua kampung. Duka atuh panginten tos titis tulis nawe pun bapak teh kedah kieu tos dugi kana waktosna. Tetela telenges manusia teh. Deudeuh tingjang Wikanta, mudah-mudahan hidup ditampi iman Islamna, ditempatkeun di tempat anu mulia mungu Allah Subhanahu wa taala. Amin wa. Amin. Kitu cek anu raya didinya meh bareng nyerebut amin. Kumaha ieu teh Ujang lalakonna nepikeun ka bisa kieu? Kitu cek Marna harita teh ngararet ka Darman. Lalakonna mah panjang wa. Ti kawit abi lumungsur tah ti bumi wa. Dugikeun ka huma teh tengah wengi. Nya lalakon anu singkat nama kieu wa. Cek Darman harita teh bari barabat nyaritakeun lalakonna. Ti mimiti geus anjog ka huma kaayaan sepi jempling rehe comrek. Kaayaan tempat hareupeun saung, ledug jiga tapak bantengamu. Tug nepikeun ka manggihan layon anu jadi bapakna. Kabeh dicaritakeun ka tua kampung. Ari tua kampung ungut-ungutan bari jeung kumecrek. Teu karasa leungeunna dikepeulkeun, bari jeung huntuna kakerot nahan amarah. Tetel, geus moal salah sahiji komplotan garong gerote. Sabab memang cek beja mah loba baladna jate Ujang. Geus ayeuna mah sing sabar lan tawakal. Geus jadi papasten titis tulis ti ajali. Urang salaku kulawarga iwati sobarna jeung tabahna. Nggoning yang hareupan naon rupa anu geus kajadian. Kitu cek tua kampung mah patahan ka Darman anu harita kaayaanana ngembang ku Cimata. Ayeuna mah Ujang urang pula syarah heula layon meungpeung beurang keneh. Tah engke sabadana beres mula syarah
Watah hayang badami jeung sararea pangeusi lemur di dieu. Nggoni ngabantu utamana keur neangan indung hidap jeung adi hidap. Kitu cenah cek tua kampung. Atur nuhun wah. Sateu acana oge sim kuring ngaturkeun nuhun. Kitu cenah cek Darman. Nya geus kitu mah tua kampung teh biantara ka sararea anu netelakeun yen dina poe eta geus kalengitan ku hiji jalma anu kumanehanana dipake lelencer keur mingpin keamanan di lembur Campaka. Kasakabeh rahayat kuring, urang teh ngarasa kalengitan ku dulur urang anu tuhu kana janji daek bela pati jeung deui prayogi kauninga ku sadayana yen nasib Iwin oge oci teuing kumaha jeung di mana nepikeun ka ayeuna teh tayararatan. Da ieu kajadian teh barengna di lembur Campaka anu keur diranjah ku gorombolan. Nya pas pisan di Gunung Karangbawang oge isukna aya kajadian anu ngabalukarkeun Rajapati. Kitu nurutkeun beja Ti Darman. Tasim kuring meredih ka pangeusi lemur. Hayu urang pula sarasa kumaha mistina nurutkeun adat di dieu. Ka Pak RT sim kuring meredih hayang dipangaturkeun sagalana boh anu di makamna boh keur ngurus anu di dieuna. Kitu cenah cek tua kampung bari marentah harita teh ka Pak RT. Urang singkatkeun carita, layon Wikanta di Pula sarasa kumaha mistina. Malahan mah harita teh geus beres dikurebkeun. Ari Darman harita teh can wakamulang dibaturan ku Idon nyang hareupan taneuh kuburan. Bapa uing janji bakal numpur ludeskeun tah anu geus ngabalukarkeun Bapa perlaya. Kitu cenah cek Darman. Jung nangtung Darman teh dibarengan ku Idon anu satia teu jauh ti Darman. Sababaraha lengkah meus-meus ngalieu ka kuburan Wikanta. Bari dina hatena kasurung ku rasa ceuceup jeung keheul kanu geus maehan bapa. Bapak mah geus tenang tadi alam nu sejen. Ayeuna urang neangan saha mangkelukna wae anu geus ngabalukarkeun Bapa perlaya. Idon ngomong ka Darman. Bari aya di satukangeun Darman anu keur leumpang ti heula. Kadenge Darman teh narik napas panjang. Kuring ge bingung jeung kudu kumaha ieu mapai raratan anu geus ngabalukarkeun Bapa perlaya. Teuing nasib emak jeung oci ogena can kanyahoan nasibna. Lila-lila serog ka imah kasampak di imah aya tua kampung anu geus diuk nyarane dina tihang. Pok tua kampung teh ngamimitian nyarita sanggeus Darman jeung Idon dariuk hareupeunana. Yang Darman cicing we heula di Bapa, anggap we imah Bapa ujang sorangan. Tua kampung ngajak Darman cicing di manehanan. Ari Darman ngahuleng kana panghayapna tua kampung teh bari pok nyarita. Nuhun pisan wa katampi ku abdi. Tapi abdi moal tiasa cicing di dieu sateu acan ngengingkeun ka jalmi-jalmi anu biadab teh anu ngabalukarkeun ka kulawargi abdi. Dugikeun ka perlayaan abdi bade miang ngalalana neangan mangkeluk tah anu geus ngabinasakeun ka kulawarga abdi. Kitu cenah cek Darman bari disambung harita teh ku Idon. Kitu patua abdi ogenan sami yeuh bade ngabaturan Darman ka mana wae dugina sakiat tenaga abdi. Kitu cenah cek Idon. Da ieu teh kieu meureunana ujang. Ua teh geus badami jeung pangeusi lemur. Ua teh rek ngerahkeun ka sakabeh warga supaya ngasruk ka leuweung pahumaan anu geus ngabalukarkeun Bapa hidep perlaya oge indung jeung adi hidep eueuh di tempatna. Da akang teh geus ngatur sababaraha pamuda khususna anu jarajak keur ngabantu neanganana. Sugan we atuh
aya tanda-tanda anu netelakeun utamana laratan indung jeung adi hidap. Kitu cenah cek tua kampung ngebrehkeun pamanggihna sanggeus bada mileutik jeung warga lemur campaka. Wa sim kuring ngaturkeun nuhun pisan, tapi sanes nampik pangasih kana kasayan ua oge warga sadayana. Namung saur emutan abdi, boh bilih nambih kajantenan banjir getih atanapi pati anu sanesna. Margi urang teh mayunan jalmi-jalmi biadab anu tanpa rasa kamanusaan. Nya salah sawiosna pun bapa dugikeun ka perlaya. Taku margi kitu korban ulah nambih deui. Wios ua urusan ieu mah abdi anu tanggal waler. Ari tua kampung teu bisa ngahalangan jeung moal bisa nita. Sabab ari getih budak ngora mah nafsu jeung pamikiranana keur gede-gedena. Pok tua kampung teu nyarita. Satadina mah urang reureuh heula bari jeung badami. Sugan jeung sugan we atuh. Aya luang jeung pamikiran keur langkah satuluyna. Dina neangan nu jahat jeung neangan indung hidap oge adi hidap anu can puguh kumaha nasibna. Sumohon wah, hatur nuhun pisan kana pangangkenna. Tapi abdi teh bade ngabujeng waktos. Bilih emak sareng pun adi ngantos-ngantos pitulung lamun seug aya keneh dikieuna. Kitu ta wah, da kumargi kitu abdi moal miceunan waktu wah. Ayeuna keneh ge bade mangkat sareng idon. Kitu cenah cik Darman. Keukeuh pamadeganan mung diengkekeun deui bakat lu ngarasa melang ka indungna jeung ka adina. Nah, aya dikieuna keneh atawa geus perlaya sarua jeung anu jadi bapakna. Kitu ceuk pamikiran Darma. Nya seug atuh ujah ngan amanah ti uah. Sing ati-ati tur waspada. Ulah ngagugu nafsu teuing, bisi goreng balukarna. Seug ari kitu mah. Bral geura lumaku. Mugia dipaparin kasalamatan, beurang kalayan peuting, oge nu dipimaksud bisa laksana. Indung jeung adi hidep bisa tereh kapanggih laratanana. Kitu cenah cek tua kampung. Nuhun uwa tina pidoana. Atuh mudah-mudahan salebetning abdi ngalalana di ieu lemur aman uwa. Si komplotan garong gerote ulah dugikeun ka datang di kalemur ieu. Nya mudah-mudahan mah kapanggihna ku ujang supaya bisa katumpes ulah nepikeun ka datang di ka ieu lemur. Mohon uwa hatur nuhun sagalana. Amanat uwa ku abdi baris dilaksanakeun. Keun urusan tahlilan jeung itu ieu mah uwa tanggung jawab ngurus sagalana. Ayeuna uwa rek mulang heula arek ngurus kaperluan keur sasadiaan engke tahlilan. Cik Marna salaku tua kampung jung nangtung leos ninggalkeun Darman jeung Idon sanggeus sasalaman jerut turun kaburuan ngaleos ngajugjug ka imahna. Bekilila harita teh jalma-jalma anu ngariung di imah Darman nungtutan baralik ka imahna sewang-sewangan. Anu aya teh di imah Darman kariduaan nyaeta Darman dibaturan ku Idon. Harita Darman ngalamun pikiranana biur sampiung mikiran anu jadi indungna jeung adina anu can kapanggih laratanana nepikeun ka kiwari. Pok harita teh Idon nyarita meupeuskeun panglamunan Darman anu anteng keur ngalamun. Ieu mah sugan we ieu saran ti kuring daripada ayeuna loba ngahulang cek kuring mah urang miang wae maluruh laratan emak teh jeung si Nyai. Kuring oge ngarasakeun naon anu ku Darman ayeuna di pikiran piraku moal kapanggih ari urang kayeng makang. Kitu cenah cek Idon bari jeung neuteup ka Darman paneuteub pinuh ku rasa hariwang bisi Darman kalah ka amak dibere saran kitu teh. Teu lila pok Darman teh nyarita. Nya Don, kuring teh anak Bapa Wikanta.
muasa hadei anu bisa ngabales kanyerian anu jadi bapak iwati uing sorangan anu jadi anakna teu suka terido lamun can males pati tah kajelema anu geus mateni bapak uing hutang uyah bayar uyah hutang pati bayar pati najan jauh moal burung dijugjug anggang moal burung diteang rek disungsi ku uing mah nepikeun kaliang cocopet ge kitu cek Darman bari jeung leungeunna dikepeulkeun ti peperket nahan rasa kaambak Rek iraha mangkatna kira-kira na? Cek Ido nanya deui ka Darman nya sakumaha geus direncanakeun ulah diisu pagetokeun ayeuna ge urang mangkat sagalana mula sara bapa geus beres anu tahlilan aya ieu tah anu nguruskeun nyaeta tua kampung mun di dinya bener-bener rek milu nya heug teh teuing ngan nya kitu lalampahan uing geus tangtu tah lain leumpang sakedeung-sakedeung ngaranna ogenan anu neangan jelema bari eta jalma teh ting di mana cicingna oge padumukanana malahan mah dina cicingna ge pasti tah di tempat anu hara-haraeun cik Darman bari neuteup ka Idon bangun melangjeng hariwang ku ayeuna kajadian ieu Idon jadi kabawa sangsara Idon ngarti kana kahariwang Darman pok nyarita Man, ulah hariwang, kuring ngarti, ulah ngarasa kaberatan. Memang, ngaranna neangan jalma mah geus pasti, lalampahan lain sakedeung-sakedeung. Tang tumang bulan-bulan leuwih. Malahan mah, sataun kadang-kadang, kitu eta teh. Nyasig atuh lamun kitu mah. Kuring ngarasa bungah tur bagja, boga sobat nu rek maturan teh di perjalanan. Supaya aya batur ngobrol teh, teu tiiseun teuing dina lumampah. Uing janji, najan uing kena Kurajapati ge siap demi numpas anu jarahat nya syukur atuh ari kitu mah memang ari jadi lalaki mah ulah jadi kupati kitu gunam caturna antara Darman jeung Idon anu siap-siap arek lumampah pikeun miang ninggalkeun lemur campaka harita Idon jeung Darman saged sasadiaan pikeun lumampah nya geus sagala siap mah gedig duanana indit ninggalkeun lembur campaka lumampahna Darman jeung Idon mapai-mapai lamping gunung kawing naik gunung turun gunung teu jadi kabingung teu boga rasa kacape harita wanci geus nuju ka asar Darman jeung Idon turun ti hiji tegalan geus rek asrog ka sisi lembur teu lasrog ka jalan satapa katempo jalan telidi malah mah ti kajauhan aya hiji lalaki bari jeung nanggung parab kawasna matas ngalaparab kakara mulang ti leuweung langsung harita teh digupayan ku Idon terus tumanya ka eta jalma samemeh ngajawab eta jalma teh maksudna mah arek lumpat tapi kaburu dihalangan ku Darman kek sekedap mah jiga nu sieun atuh kuring ge jalma lain juri kunaon nempo kuring duaan teh siga nu sieun ari mamang saha ngaran cek Darman harita teh bari megatan anu tas ngari teu lila anu nanggung jukut teh nyarita ka Darman bari jeung siga nu sieun teu wani neuteup ka Darman pok nyarita aduh ulah dimaotan Aden ulah dimaotan komo upami Aden bade menta harta bandak pakayamah kuring jalma sangsara Aden jalma sangsara ieu mung nyanak jukut sotenan ye kuring mah buburuh ngarit bujeng-bujeng aya kagaduh Aden pokna bari sedeku di hareupeun Darman ari Darman nempo pamola eta jalma teh kalah ka papelong-pelong jeung Idon teu dilapok Idon teh nyarita Mamang kunaon teu pugu-pugu sumujud ya sumujud mah ka Allah pangeran urang ari kuring mah papada jalma naon istimewana jalma masarua sok nangtung ulah kikituan lah kitu cenah cek Idon ngadenge Idon nyarita kitu kakara harita teh eta jalma anu ngaranna Mang Atu teh cengkat tina nagogna tapi anger can wani ari kudu melong ka Darman mah pok Darman teh nyarita deui Mang ari mamang saha ngaran jeung deui ieu teh lemur naon ngaranna uing jalma anu keur ngalalana ieu maksud uing teh hayang apal kana ngaran ieu lemur ari eta jalma lain ngajawab
manehna kalaka ngahulang mikiran pi omongeun geus kitu ngagarentes dina hatena. Jika ieu mah jalma bener ya. Lain garong anu geus ngaranjah ka lemur jalma biasa ieu mah bager jigana teh. Kitu cenah harita teh cek eta jalma. Barang keur anteng ngahuleung kadenge harita Idon nanya ka Mang Atu. Ulah sieun. Sok bejakeun saha mamang ngaran jeung lemur naon itu ngaranna ieu. Terus naha mamang nepikeun ka sieun? Nah atas aya kajadian naon di lemur ieu teh ya? Kitu cenah cek Idon. Nya geus ngadenge kitu materi lacag eta jalma teh ngencagkeun tanggungan jukutna. Terus ngabagikeun panenjokna ka Darman jeung ka Idon. Sanggeus ngarasa yen eta Darman teh lain jalma-jalma balad garong, tuluy ngarenghap bari pok nyarita. Nuhun atuh adet, nuhun. Nami mang nepangkeun ieu teh. Nami mah anu katelah teh Atu, ATU Atu. Nuhun pisan Ujang, upami Ujang mangaroga hala ka Mamang katampe pisan kalian kabingahan Mamang teh berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Sok sanajan Mamang teh manggul jukut berat, tapi berat keneh dipegat ku garong da Mamang teh teu bisa silat. Kitu ta Ujang. Jadi kieu ya Ujang lalakuna teh pangna Mamang nepikeun ka sieun, Ujang disangka jalma jahat teh. 2 bulan ka tukang lembur palumbungan teh aya nu ngaranjah tah ku sagorombolan garong. Malahan mata anak Mang ogenan dipadog tah. Nepikeun kaina teh teuing kumaha nasibna. Jeung teuing di mana ayana. Tah kitu Ujang. Harita Idon jeung Darman papelong-pelong ngadenge dongeng na Mang Atu kitu teh. Paingan atuh. Mang Atu teh juga nu sieun. Pok Darman teh nyarita. Eleh baru kitu nya Mang. Deh hanya kata uing eueuh di dieu. Mun aya di dieu mah meureun ku kuring teh dibantu teh sakuat tanaga. Temal Darman bari neuteup ka Mang Atu. Hari Mang Atu kalaka ngahulang bangun teu percaya kana omongan Darman. Nah kalaka ngahulang Mang. Oh ieu lemur teh ngaranna teh palumbungan nya. Atuh loba lumbungnya Mang. Pantesan atuh digarong. Da kabayang ku kuring mah ieu lemur teh loba parekna. Sabab ngaranna oge palumbungan. Aden, boro-boro kitu. Anu puguh mah rarese ieu teh ku parege. Aya ogenan paling tihu mah eta ogenan sesamonya tajeng manuk. Kadang-kadang beak diranjah ku bagong, digulai. Cik Mang Atu nerangkeun kayan lembur anu sabenerna. Teu lila Darman teh nyarita. Nah, geuning kitu mah. Ari Mang Atu teu langsung ngajawab panaya Darman. Kalah ngajak ka imahna pok nyarita. Ujang, aduh, Mang teh teu raos ieu teh. Ujang teh salaku tamu, sumping kaya lemur teh. Mangka kumaha Mang, disuguhan leuweung wungkul. Asa teu raos Aden. Kumaha atuh ieu? Upami ngadongengna di Mang Acil, ngadongengna di imah Mamang maksud teh. Supados rada marenah. Najan saung ogenan ari cai-cai mah. Aya meureunana Ujang. Da sakieu buktina ari di pagunungan mah. Supados rada nyaase Ujang. Bari reureuh itung-itung di saung mah. Kitu harita teh cik Mang Atu. Jol ngajak wae ka imahna, ka Darman jeung ka Idon. Ari Darman harita teh ngareret ka Idon. Jiga nu menta putusan, ari Idon surti. Mere kode ku ungeuk. Pok Darman teh nyarita. Tetapi kitu ti dieu mah ka bumi teh. Caket Ujang. Kira-kira sapasiran itu tuh. Mudun. Cara da lemprah saalit nanjak di sakedik. Serog we Ujang. Oh kitu. Nya teu nanaon atuh Mang. Supados abdi kenging pangalaman tadi ieu lemur. Mangga. Kitu cenah cek Darman. Nya sanggeus kitu mah Mang Atu teh cek deui kana tanggungan jukutna. Geus kitu ragayang ditanggung, dituturkeun ku Darman jeung ku Idon.